Ulah kemana-mana, tetap di Raya Pro Channel. Raya Pro Pelasiran. Kita kembali lagi ke Studio 3 kembali. Alhamdulillah urang ngalajengkeun deui pembahasan anu tadi kantos diguar ku kasepuhan. Ngeunaan hiji tempat wisata religi nu aya di Kampung Kabuyutan. Aya hiji paguyuban padepokan namina Muara Jati Sunda. Di lebetna aya sababaraha naon teh kasenian nya. Malih mah bu aya nu buhun anu wah kak siga nama tos langki aya namanya gitu. Urang lajengkeun deui. Abah, Bapak, Akang mutkeun situasi ayeuna Abah anu sakieu ngaririkeutna eta kumaha animo masyarakat atau nabi murang kali anu beraktivitas di padepokan sapertos kumaha? Tah kieu pami di kampung mah nya. Di kampung mah katinggalin ku Abah boga rasa hariwang. Tah eta. Hariwang nanti seperti saat di hari-hari biasa mah aya barangkali aya pendidikan di sekolah. Nyampan ayeuna mah sekolah rirente ya. Diliburkeun. Jadi diliburkeun. Hariwangnya barangkali teh hariwang Didaringkeun ini teh nya, barangkali bergaul anu di luar. Dialihkeun ka padepokan. Dialihkeun gitu. ka padepokan teh coba teh. Etang-etang eta ngumpulkeun belah disilaturahmikeun ditempatkeun aya wadahna nya teh di Muara Jati Sunda. Tah ieu Pak Abah saluyu sareng siloka Sunda teh ya. tah kitunya. Pencasilat teh kumaha mah mangga diguar. Tah kieu nya bahasa siloka pencasilat teh. Sila teh tina bahasa silih tepikeun silih asa. Silih asih, silih asuh, jeung silih wangian. Dan baca sila teh tina bahasa sil teh silih tepikeun. Tina bahasa silih tepikeun, silih asah, silih asih, silih asuh, jeung silih wangian. Numawi PPSI gaduh logo anu jargon teh nya mun cek bahasa urang mah jargon cenah. Tah, dina ieu teh dina segitiga PPSI Persatuan Pencaksilat Indonesia. Eta teh painten aya maknana tilu segi teh. Aya simbol nya Bah. Simbol tilu segi teh salat, silat jeung silaturahmi. Itu tanya eta. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Di mana tukang silat teu daek salat insyaallah bakal jadi garong. Di mana tukang silat, terdaik silaturahmi malarat saubon umur. Dengekeun. Jadi naon perkara ge kudu beunghar teh ku kumpit. Salatna dikeureuyeun, silatna daek, silaturahmina tah sapertos kieu mudah-mudahan we ku wasilahna silaturahmi ngajadikeun sabab ngadatangkeun rezeki nu barokah. Amin. Panjang yuswa barokah rezekina di aku umat kejungjuran ruang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu ieu teh aya angan-angan si Abah teh. Pilih katumpuk-tumpuk ku masalah budaya anu enggal. Nah, dugikeun supados dulur-dulur uningaeun Bah. Kitu. Dugikeun Bah kedah. Kapunggul aya bahasa sepuh kieu. Jadi dina Pancasila teh utamakeun jurus. Nya. Gitu. Naon teh jurus teh Bah mangga diguar. Tah itu teh disebut jurus teh cenah. Wah ai jurus teh kumaha? Kieu lain kitu eta mah peta. Nya. Jadi para botna dina silat teh jurus. Ujung-ujungna kadinya ngindungna kana jurus tina silat teh. Ari jurus teh naon Bah saresna tah Bah? Jurus teh tina bahasa kirata sing jujur. Jurus sing jujur. Nah, jadinya sing jujur nya di mana dipercaya tara ngaruksak. Ta eta. Teu ingkar Bah nya. Nya jujur. Amanah. Nya di mana dihapekeun tepikeun. Ka PHP-an tepikeun ngaranna amanah jujur. Lurus lempeng. Karena aturan. Nya, jujur, lurus, lempeng. Jurus teh jujur, lurus. Jujur, lurus. Ya, jujur, jujur, lurus mah lempeng. Tepi kan maksud jeung tujuan anu hade. Leres pisan. Nempatkeun posisi
dina bener. Nya. Waspada jeung hati-hati ilmu nate. Tah. Nya. Obisi urang teh kaluarkeun bahasa ieu teh ngeunaheun teu. Laras. Nya eta kitu. Eta jurus nya. Kumaha mun teu ngeunaheun. Nya ngajarikeun cilaka salah jurus. Nya. Jadi sanes salah langkah tapi salah ucap. Strategi lah Ya, nya lamun strategi eta tah. mah mun. Strategi dina Strategi, Pancasila teh jurus sing jujur jeung sing lurus nempatkeun posisi dina bener waspada jeung hati-hati. Eta panceg Panceg namanya dina satu positif pamadegan gitu tak nya. gitunya nu sahanapeun ajak anu sarua babarengan anu saluhureun guruan insyaallah selamat dunia akhirat amin tak kitu nya Amin, tak amin, eta jurus teh nya disebutkeun jurus teh jujur jeung lurus nempatkeun posisi dina bener waspada jeung hati-hati nu sahanapeun baba nu sarua babarengan nu saluhureun guruan Tah. amin tak kitu Amin. dulurnya Amazing pisan luar biasa. Berarti dulur-dulur teu salah Raya Pro Pelesiran nganjang ka Padepokan Muara Jati Sunda. Sapuk atuh lamun kitu mah jeung jargonna si Raya Pelesiran. Silih anjangan, silih rojong jeung silih upahan atuh silih anjangan anak anu tadi saurna. Laras. Abah teh ku silaturahmina nya bahnya ari tos silaturahmi terjalin meureun nya urang teh tiasa silih rojong nya bah. Ari tos silih rojong upami di tengah jalan silih taros nya silih taros terus aya situasi kondisi kendala meureun urang teh Silih belaan. turun silih belaan silih upahan teh Silih gitunya upahan, silih bangkitkeun nya. sapuk pisan nya. Bapak tak ieu katawi pisan ieu teh aya da benten bangkitnya. Sampai Sampai di Padepokan masih keluarga Padepokan Oh, kasebat tah, Bang Ade Layungnya. Bang Ade Layung. Iya, Abah atanapi Bapak. Oh, itu ya Pak Ade nya. Pak Ade. Upami Abah mah Abah Utar Muhtar. Pak Utang nya. Muhtar Bapak Ade. Sim kuring hoyong uninga oge kumaha Bapak Ade menyikapi situasi kondisi ayeuna menurut Bapak Ade pandemik anu sakitu ngaririgedna apakah mengurangi tingkat antusiasme urang-urang sadaya atau napi murang kali atau kumaha? Insya Allah abdi ngarojong dina masalah urang urusan ieu dina posisi urang keur dina aya keur Pandemik menderita pandemian lah istilahna corona eta. istilahna. Duh. Tapi insya Allah dari itu kampung kawitan mah berjalan gitu tah, Berjalan, istilahna. Upami lamun teu mah istilahna aya penjaga anu teu pihayang ceuk dibasarna ku Allah didugikeun ceuk dibasarna alhamdulillah salalamat gitulah. Amin. dari Urang mah segi yakin teh pancek Yakin jurus. gitu. Jujur jeung lurus. Anu di luhur bahnya eta yakinnya urang sadaya nu aya di dieu di Padepokan Muara Jati insyaallah sadayana sehat jag-jag. Aya di Teu dalam aya Allah anu Subhanahu wa Ta'ala. keun ai pilek-pilek batuk sakedik mah meureun Wajar bahnya. lah Mohon istilahna wajar eta gitu. mah ulah batuk sakedik gitu. Corona Cenah diaya-ayakeun. Apaan ari seniman mah komo tukang penca sararehat atuh da gerak. Oh betul apan eta menjaga imun teh pan ku gerak teh ya nya. Tukang kendang kabayang lamun teu gerak sok. Ngabetem apa ayeuna mah zaman teknologi didaringkeun taonya. But the way anyway busway senada. Gitu, kumaha Kang Gigi. Ngeunaan situasi kondisi anu nembe teh abahnya ku pandemik sadaya sakola diliburkeun kegiatan ditiadakan semua beralih ke teknologi. Sistem online teh ya bah mohon didaringkeun. Kumaha kegiatan di Padepokan bah online oge teu bah daring oge teu sila teh. Garing. Garing sanes kebiayaan, daring. tah, kan. Garing kade. Garing. Tah gara-gara si eta teh si corona. Riget pisan kumaha bah Ese eta, Pak? ngarengkah si awak teh nya Ese tah pisan, ku Pak. corona teh eta kitunya eta kegiatan-kegiatan di kampung nya apa nih rata-rata di kampung teh ka kota. Leres, Nya, leres. tukang sayur dijual ke kota, nya tukang dagang ka karota. Ai ka kota corona aya teh. Nya Leres. sadicing wah tuh. Leres pisan bah eta. Tapi henteu Pak didaringkeun mah di online-keun gitu barudak latihan di bumi nah ieu kasetna. On teu tetep Dibimbing ikut terus kegiatan. di- Terus dibimbing. Tuh, dia ini. Walaupun jaga jarak pangintennya terus menurut aturan ya. ikuti aturanana Ya, tah. sebelum dan sesudah latihan Mencuci tangan. bercuci tangan terlebih dahulu panggilnya terus semprot parfum sana sini non parfum non itu teh disinfektan mohon terus hand sanitizer upami teu cekap di kapanangankeun upami hoyong jag-jag waringkas hand sanitizer
eutkeun nya mohon. Aduh, luar biasa Abah. Katawis tadi kusim kuring sapara kaca ti Raya Pro Pelesiran gitunya terus yuk reng-rengan ti Padepokan Muara Jati Sunda aya alat-alat anu dipayun. Ieu kalebet pamirik pencak silat banyak terus murang kali eta aduh ieu pisan bah. Eta murang kali aya sababaraha anggota bah. Kinten karasan ieu mah pancen sekupna teh paguron sakitu nya. Nya teh paguron medal pusaka. Nya kitu nya. Upami sekupna abah teh sakacamatan Pasir Jambu 43 paguron kayaknya panten 1000 di atas 1000 lah. Pesilat sakecamatan Pasir Jambu. Nanging kumargi situasi kondisi ayeuna memang dibatasi bah. Janten anu hadir ka dieu saleresna mah mung sababaraha jalmi gitu nya nanging da ieu mah kamera salalembur gitu ieu mah. Dibagi sababaraha studio. Berarti seueur keneh bahnya. Seueur keneh. Tadi mah nembe sagrup. Berarti aya keneh bah. Ayat 43 Padepokan Pencaksilat sakecamatan Pasir Jambu teh alah. Karasan cek sombong mah karasan Bapak teh ketua DPC PPSI Kecamatan Pasir Jambu cek sombongna eta mah kitu. Ya siapa ke urang lajengkeun deui bah. Tah dulur-dulur ka kuping seueur pisan geuning anggotana kitu nya nu mikare bekasitana Padepokan oge seueur kituna tadi mah tawis pangbuka ku hiji tampilan sagrup eta mah wah seueur keneh nya. Ulah kemana-mana, urang tonton kaparigelan murang kalih atikan didikan ti Padepokan Muara Jati Sunda. Ulah kemana-mana, tonton terus Raya Pro Pelesiran.